Gadungan Sensei dina episode Natsukashi. Jadi Natsukashi teh di bahasa Indonesia naon diterjemahkeunana? Nya daek diterjemahkeunna teh rindu atau nostalgia. Itu salah, tapi teu cukup. Iya sebabna bahasa Indonesia teu boga padanan nu pas keur kata Natsukashi. Jadi Natsukashi teh naon sabenerna? Nya tadi geus diomongkeun, Natsukashi lain kangen, lain rindu, lain oge nostalgia. Natsukashi teh lamun dibejer beaskeun. Natsukashi teh rasa nalika hiji hal anu ti aya ti baheula terus muncul deui secara teu disangka-sangka. Aya perasaan haneut, tapi teu sedih. Terus teu kudu balik deui ka jaman baheula. Tapi nya rasa eta manggih deui. Jadi aya jarak jeung waktu anu geus berdamai. Tah, dina bahasa Sunda mah Natsukashi teh ceuk simkuring mah hartina teh waas. Dina Sunda oge waas teu bisa dijelaskeun tanpa contoh. Contona ya. Misalna naon nya, ningali kaulinan budak zaman baheula. Terus ningali deui, ih waasnya. Atawa ngadenge lagu baheula. Duh waasnya. Eta teh lain kan saukur kecap, tapi reaksi batin. Terus kunaon bahasa Indonesia teu boga padanan nu pas siga bahasa Sunda. Karena bahasa Indonesia mah biasana merlukeun objek anu jelas. Mun misalna rindu ka saha, kangen ka naon, nostalgia ka naon. Tapi lamun Natsukashi jeung waas mah teu kudu objek, teu kudu tujuan. Eta rasa anu teu nuntut balik, teu nuntut dipiboga deui gitu. Nah contoh ya dialog bahasa Jepang ya. Kono kyaku mada oboeteru? Lagu ieu inget keneh. Natsukashi ne. Artina lain, aduh, aku rindu lagu ini. Asa teu pas. Tapi mun misalna diterjemahkeun mah, waduh, waasnya lagu ieu. Aya rasa baheula anu datang deui, haneut. Tah, jadi naonnya anu sering disalahpahami teh loba nu mikir Natsukashi mah sedih gitu. Padahal sabalikna eta teh rasa anu geus berdamai jeung waktu. Mun masih sedih eta can jadi Natsukashi, can jadi waas. Jadi bisa disimpulkeun Natsukashi jeung waas teh rasa anu geus damai. Lain hayang balik deui, tapi ngan mengakui bahwa eta hal teh pernah aya. Jadinya aya hal nu teu kudu dibawa balik deui ka zaman ayeuna. Kadang cukup dipanggihan, kadang cukup jadi reaksi Natsukashi atau jadi reaksi waas. Sakitu wae ti kami mah waasnya.